Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wayajibu sareng wajib ala kulli mukallafin kasaban-saban jalma mukallaf naon muparokotu maudi ilma siyati ngajauhan kana tempat pamaksiatan tajan nubu majalis sisui tegesna ngajauhan kana pirang-pirang tempat goreng khususon kalawan tangtu majalis sizuri ngajauhan kana pirang-pirang tempat lacut wal batili sareng batil waroswati kodo isui sareng nyocok katukang ngahukuman goreng aladina tegesna jalma badalu anu ngagentikeun itu ladina wa anil haki sareng tina bener adalu mangka sok pindah itu ladina walil haromi sareng kana haram akalu sok ngadahar itu ladina kola ngadauhu kana itu kaul saha al-Fisni Imam al-Fisni. Wal haramu sareng ari ngaran haram min haitsu wasfihi tina sakira-kira nyipatanana itu haram bil hurmatiku haram etama perkara tawa ada anu ngancam saha Allahu Gusti Allah murtakibahu kajalma anu ngalakonan itu ma ilahu tegesna kajalma anu migawe itu ma bila udrin kalawan henteu aya udur bil ikobi kusiksa biwuku il ikobi tegesna ku tumibana siksa pil akhirati di akhirat adlan karena adil minhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala wayak pi sareng cukup pisidekil ikobi dina ngabenerkeunana siksaan naon wujuduhu ayana itu ikob liwahidin kahiji jalma minal usoti anu tetep ti pirang-pirang jalma anu doraka ma'al apui sarta ngahampuraan goerihi ti salianti itu wahid apada maedahkeun hu kana itu kaul saha al-mahali Imam al-mahali wawa ada sareng ngancam itu Allah tarikahu ka jalma anu ninggalkeun itu ma imtisalan tegesna turut bisa wabi ku ganjaran pal imtisalu mangka ari turut eta huwa ari itu imtisal eta bi ayakipa ku secara nyegah ieu jalma nafsahu kana dirina ieu jalma anil harami tina haram lidai kana anu ngajak lidai nahi syar'i kana anu ngajak tina ngalarangna syara bihilapi makalawan perbeda perkara laut taro kalamun ninggalkeun ieu jalma hu kana itu haram linahwi khaupin karena saumpamana sieun min mahlukin ti makhluk au hayain atawa era min huti tu makhluk au azaja atau au ajaza atau apes ieu man an huti tu makhluk pala yusabu mangka teu diganjar saha alaihi ieu jalma wa kada sareng halna kitu pala yusabu in taroka lamun ninggalkeun ieu jalma hu kana itu haram bila qasdin kalawan teu ngamaksud kama sapertikeun perkara pitakriri Syekh Ahmad Ad-Dimyati anu tetep ieu mah dina kitab takriranana Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pi auqatis sholati anu tetep ieu pasal buat mertelakeun pirang-pirang waktuna sholat al maktubati anu dipardukeun itu sholat wa sareng mertelakeun perkara yudkaru anu dicaritakeun itu ma'aha sartana itu sholat pas sholatu mangka ari sholat eta umul ibadati pokokna pirang-pirang ibadah wa mi'rajul mu'minina sareng tempat naikna jalma anu iman kabeh wa munajatu rabbil alamina sareng tempat ngaduana ka pangeran anu mangeranan sadaya alam
afada maedahkeun hukana itu kaul saha Sulaimanul Jamali Syekh Sulaiman al Jamal. Paminal wajibati mangka eta tetep tina sapalihna anu wajib ala kulli mukallafin ka saban-saban jalma mukallaf homsu sholawatin ari 5 pirang-pirang salat pil yaumi dina sapoe walailati sareng sapeting alias sapoe sapeting liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khomsu sholawatin ari 5 pirang-pirang salat eta kataba mardukeun hunna kana itu khomsu sholawatin saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ala ibadihi ka pirang-pirang abdina itu Allah. Kola ngadau saha asailu jalma anu nanya hal alaya gue ruha hal alaya naha eta tetep ka kami gue ruha ari salianti itu khomsu sholawatin. Kola ngadau Kangjeng Nabi la henteu aya illa anta tawwa'a angin gawe sunat anjeun rawa ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha as-Saikhoni Bukhari Muslim. Wa qauluhu sareng dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farradallahu ala ummati lapad farradallahu ala ummati farrado mardukeun saha Allahu Gusti Allah ala ummati ka umat kami Lailatal Isra'i dina petingan Isra khomsina kana 50 solatan tina arah-arah solat falam azal mangka teu eureun kami uroji eta uroji'u bulak-balik kami hu ka Gusti Allah wa as'alu sareng menta kami hu ka Gusti Allah atah pipa kana ngentengkeun hatta ja'ala tuluy hatta ja'ala nepi ka ngajadikeun ieu Allah kana itu khomsina khomsan kana 5 waktu pikulli yaumin dina saban-saban poe walailatin sareng peuting. Pola ngadau saha as-Saykhu Atiyatu Syekh Atiyah pakauluhu mangka ari dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati lapad ummati eta ae ummatud dakwati tegesna umat anu ngaku-ngaku li annal kuparo karena sanyana pirang-pirang jalma anu kupur eta mukhotobuna anu dipituturan kabeh bipuru isyariati kana pirang-pirang dahana syariat aedon deui. Wa qauluhu sareng ari dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatal Isra'i kana lapad Lailatal Isra'i eta hiya ari itu Lailatal Isra'i eta Lailatus Sabi'i peutingan tanggal 7 wal isruna sareng 20 min Rajaba anu tetep tina bulan Rajab. Wakanat sareng kabuktosan itu Lailatal Isra eta qoblal hijrati tetep dina sameme hijrah bisa natin kalawan satahun. Wakanat sareng kabuktosan naon hadihil khomsuna ieu salat anu 50 eta pikuli waktin tetep dina saban-saban waktu minal khomsi tina 5 waktu. Asru sholawatin ari 10 pirang-pirang sholat wa kullu sholatin sareng ari saban-saban sholat eta rakaatani 2 rakaat pal jumlatu mangka ari sajumlahanana eta mi'atu rakaatin 100 rakaat li anaha karena sanyana itu sholat eta puridot dipardukeun itu sholat rakaataini kana 2 rakaat rakaataini kana 2 rakaat
wastamaro sareng tetep ieu hukum ilama nepi ka waktu ba'dal hijrati anu tetep itu Madinah sabada hijrah. Sumaha salat tuluy hasil naon aziyadatu tambah biwahyin kalawan wahyu pirrubaiyati dina salat anu bangsa opat wazida sareng ditambahan fil maghribi dina salat maghrib non rakaatun sarokaat wakila sareng dicaritakeun naon innal maghriba sanyana salat maghrib eta puridot dipardukeun itu maghrib salasa betidain kana 3 rakaat dina mimitina intaha paragat ieu kaul. Ad-duhru tegesna salat lohor salatu duhri tegesna salat lohor wa waktuha sareng ari waktuna itu duhri eta ida zalat di mana-mana lingsir naon asamsu panon poe wa zawaluha sareng ari lingsirna itu samsu eta mailuha condongna itu samsi ankab disamai tina tengah-tengah langit ila jihatil maghribi ka jihad maghrib. Pima dina perkara yadharu anu dohir itu malah napikeun abdi sadaya la pinapsil amri lain dina datna urusan wa yu'ropu sareng dikanyahokeun naon dalika itu zawal bitulidili ku panjangna kalangkang ba'da tanahi kosrihi dina sabada beakna bubuleudna itu dzil. Kola ngadau saatia tu saatia pazawalu mangka ari lingsir eta laisa sanes itu zawal eta min waktu duhri tetep tina waktu salat lohor aha paragat ieu kaul. Wa fi hasiatil Qurdi sareng eta tetep dina kitab hasiahna Imam Qurdi naklan halna nukil an syarhil Bukhari tina sarah Imam Bukhari lil Kistolani milikna Imam Al-Kistolani wa huwa sareng ari itu Kistolani eta nakilun anu nukil anil Kuti tina kitab Al-Qut li Abi Thalib milikna Abi Thalib azzawalu ari lapad azzawalu ari lingsir eta salah satu ayat 3 zawalun tegesna kahiji lingsir layak lamu anu henteu apal hukana itu zawal ilallahu ta'ala angin saha Gusti Allah ta'ala wa zawalun sareng kaduana lingsir ta'lamu anu uningahu kana itu zawal saha al malaikatul muqarrabuna malaikat muqarrabun wa zawalun sareng katiluna zawal ta'lamu anu apalhu kana itu zawal saha annasu manusa wa jaa sareng datang fil hadis dina hadis naon annahu saanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta saala naros Kangjeng Nabi Jibrila ka malaikat Jibril hal zalat nah lingsir non asam supanon poe kola ngajawab itu Jibril la henteu zalat naam leres jalat kola ngadau Kangjeng Nabi ma maknala ma ari naon perkara eta maknala maknana lapad la naam sareng lapad naam kola ngadau itu Jibril ya Rasulullahi hei utusanana Gusti Allah kotoat ngambah itu samsu pi falakiha dina cakrawalana itu samsi baina kauli antara ucapan kami la jeung lapad baina kauli antara ucapan kami la lapad la naam sareng lapad naam masirota khomsi miati amin dina jarak 500 tahun intaha paragat ieu kaul ila ziyadati masiritilli wallahu a'lam bishawab.